Tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah. Ieu nu salita mantak Abah Ucu guru kula kadenge ku cilik kula mendingan ngadekeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan. Aju di dieu almarhum Abah ngadenge tah menel sholawat dimusikan kos kitu. Seserian beda apa teh. Naon bedana jeung dangdut cek gara teh kos kitu. Oh atuh akur bae berarti. Tapi cilik urang mah ngeunaheun bae. Maning sadar. Maningnya jadi karyawan tapi nasawuf. Cek gara boro-boro karyawan kieu kitu nasawuf gitu. Abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan aing nasawuf mah kitu. Geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu geus bae nemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Eta tasawuf ngaranna. Lain udeng-udeng nu gede lain. Tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah. Eta tasawuf kitu ngaranna. Masya Allah itu sholat di lemah geus takdir ti Allah itu teh sholat takdir ti Allah sadar tuh tasawuf kebablasan da pokos gitu kan teh urang sadar nak pokos ngaji aya timbul ti sadar mangenaheun timbul ti sadar mangenaheun beda jeung kapaksa di lembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek. Tapi lamun kadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula hayang nyaho coba ngaji kos kubasi ngaji didengekeun nu jero nyaritakeun akhirat emang orang bakal ka akhirat aduh tanya ka diri sia bakal apa henteu ge jana mikiran wah mulai ngajina tatarin di luar ka jero majelis barang di jero horeng haredang keluar deui jadi aing ku ngaji bae jadi jaho lantaran deuk ka Allah teh kudu make lempang ka Allah ibadah ngaranna aya wudu cara wudu kumaha ku ngaji nyaho aya salat cara salat kumaha engke ku ngaji kan nyahona cara puasa cara puasana kumaha make hajina kumaha sedekah cara sedekahna kumaha kan ngeunah maca Quran cara maca Quran nu bagus ku ngaji makan ngeunaheun ulah cara pemerintah zaman Pak Harto ngomongna kosu bener tapi teu bener ieu mah dongeng Gus Dur teh kapan dongeng Gus Dur nomor ka hiji ieu mah dongeng Gus Dur ye Harto ngalayat ka anak-anak kecil ditanya udah hatam berapa juz sekarang alhamdulillah sekarang saya katanya sudah 30 juz kan berarti geus tamat talar Quran cak Pak Harto teh waduh anak kecil udah 30 juz mudah-mudahan dewasa nanti bisa 40 juz ya atus Gus Dur seuri bae wah ieu presiden urang jadi kos kieu kos nu bener tapi salah geus beres satu ketika Gus Dur nyaritakeun tahajud eta mah jeung para menteri tahajud malam hari beres beres bubar aya salah seorang menteri nyarita ka hiji kiai alhamdulillah ya kiai mah tahajud itu kan cuma malam aja saya mah udah siang malam jagana tahajud alhamdulillah hayang dipake kahebat ta menteri jadi ngomong dari pun kiai ya para kiai kan cuma malam aja tahajud saya siang malam jagana waduh asana duha ge beurang peuting nya na kajen gokobang eta kan gara-gara bodoh jadi Gus Dur mah jadi kelakar bae ta zaman Gus Dur Masya Allah orang jadi nyararaho eta lain lalagaan berarti barodo jasa kan pemimpin orang kunaon eta ku teu ngaji mantap Gus Dur ngaji ngajak ngaji ulah datang ke kos pementri eta moal bejakeun ukur menterina lah oh ya eta pan ente lamun ngomong kos kitu pan izin kiai mah sok tahajudna peuting doang kula mah beurang ge terus bae jaga tahajud tarolol eta ulah datang ka kos kitu eta ku teu ngaji mah kacaletot bae ka jeung kumaha ge mun nyaritakeun agama sing hade deureupeun kiai mah goblok-goblok ge kiai mah nyahueun ka kitab eta nu goblok da atuh komo nu teu goblok mah tuh sahebat-hebatna nyana nu tilok ngaji kajeun hebat atuh ngaranna ge tilok ngaji kepleset bae
kurang ngadengkeun ceramah anu teu masantren ieu kaca letot loba bae ulah kiai artis ulah loba nu laporan ngakalu masalah masa timur atuh teu ngararaji sangkilam agim bae ge lantaran ngaji dan lain teh budak pesantren mun kurang dilenyep-lenyep loba kepleset loba ngan atuh geus teu jadikeun masalah lain nyadaikeun dakwah mah tapi kepleset pada hari-hari mukti mah baheula satu kali kepleset ditegorkan ku kiai waktu di Subang hajunya ada eureun oh salah saya berarti deres tah bahkan deres tah eta kan pernah ditegor rumanta kajeret eureun hari mukti teh kapan urut waduh penyanyi rock Indonesia eta hajunya ada jadi kiai atuh kiai oposan ban atuh ya kepleset ditegor ngan nya mah sadar ngaji akhirna sanggeus ngaji ya kawin jeung anak kiai kabeneran deui tah mah tuh kan jadi gos karari itu tah ai teu ngaji mah tetep bae kepleset bae nyaritakeun cai teh ya nyaritakeun wudu teh ya nyaritakeun tolak teh ya mantap ulah sembarangan lantaran hukuman lain nu urang nu Allah geus ti Quran turun ka hadis penjabaranna di hadis turun ka ijma ulama penjabaranna ku ulama kuari atuh masantren ge henteu deuk nyaritakeun hukum atuh urang kadang-kadang didengekeun salah teu didengekeun salah ngan antepkeun bae tau bae hitung-hitung kecrek bae di dangdut mah tuh kajen pangrame maksudna gitu antepkeun ulah dikukuhakeun ku daekna ge geus alhamdulillahirabbil alam daripada nena ngaco-ngaco tuh para ruguh nah eta keur carita syariat tapi lamun urang nyaritakeun bahasa nuluhur beda deui abah ucu guru kula dicaringin beta ngadenge sholawat dimusikan ngomongna kumaha mending ngadengkeun dangdut can padahal sholawat berarti da ku jore-jorena aya sholawat dimusikan mending ngadengkeun dangdut dak sia geus puguh tah maksiatna. Ari eta pan asa ibadah pan kos kitu. Asa ibadah. Ye, maca sholawat dimusikan asa ibadah. Qala gonjeng-gonjeng badro cenggong-cenggong asa ibadah. Ai dangdut bang geus puguh, urang ngadengkeun Oma Irama sia ibadah lain. Jelas-jelasan naon tuh maksiat. Tan terus bes sakalian ka neraka. Tegas janana. Tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah ieu nu salita mantap abah ucu guru kula sakadenge ku cilik kula mendingan ngadengkeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan aju di dieu almarhum abah ngadenge tah mun sholawat dimusikan kos kitu seserian bae tah abah teh naon bedana jeung dangdut cek dia teh kos kitu oh atuh akur bae berarti tapi cilik urang mah ngeunaheun bae maksudna dangdut ngeunaheun sholawat ngeunaheun atuh geus cilik urang memang kos kitu meureun ceri neraka meureun eta lamun urang caritakeun kelas nu rada luhur beda perhatianana ucapanana oh berarti cenah geus mengarah kana kebersihan pembersihan urang mah kakarak rame-ramean jang pangrame geus sabodo kabelah dituna atuh boro-boro nu bagus mah boro-boro jangan nasihatan batur atuh nyana ge kos kitu keme eta geus tingkatan bagus berarti mah nyadek nasihatan urang pugunya nana ge kos kitu keme tuh moal bisa kan nasihatan dulur sadaya ulah ngeridit sebab naon nyana mobil nu ditumpakan lagi can beres kreditanna bisa-bisa nyana keur ceramahna kieu hampura ieu ceramah ge ieu deuk danggeuskeun kreditan bantuannya cek dia banyak dakwah kos gitu tuh ini ngaji ke mana ya hukum nu bakal diterapkeun baik ranjang maupun had bila mana zinah geus jelas untuk menyatakan kejelasan zina iya kudu make aturan kumaha carana wa yasbutu bi bayyinatin tetap hukum zina nomor kahiji dengan saksi Zaid
sarwiti zina hukum geus aya mun muson ranjam guer muson 100 jilidan. Nah hukumna nu bakal ditibakeun teh geus aya cuman nu bakal dihukumanana kudu jelas heula. Ieu kejelasan sarwiti jeung Zaid zina melalui naon eta bahwa kejelasan Zaid jeung sarwiti zina. Oh bisa ditetepkeun bahwa Zaid jeung sarwiti zina kunaon bibayyinatin ku saksi. Aya saksi anu nyaksian kana perbuatan terlarang Zaid jeung sarwiti. Sabaraha saksi anu diperlukeun untuk menyatakan zina? 4. Saksi saurang teu bisa diterima, saksi duaan teu bisa diterima, saksi tiluan teu bisa diterima, saksi 4 karak bisa diterima, saksi zina kudu 4. Masya Allah, teu meunang sambarangan, kudu hati-hati. Ulah langsung dihukuman zina nomor kahiji kudu aya saksi-saksi da 4 sesuai jeung nas Al-Qur'anul Karim dina ayat wallati yatina al-fahishata min nisaikum kadituna 4. Nah 4 saksi. Nomor kahiji saksi anu 4 teh kudu ngajelaskeun jelema nu zinahna. Saksina Ahmad Muhammad Soleh jeung Masluh 4. Eta 4 saksi akur bahwa Zaid jeung sarwiti telah melakukan zina. Tanya saurang-saurang ulah 4. Interogasi. Setelah dilaporkan kanu berwajib Kapolsek langsung laporan ke Kapolres. Polres langsung rujuk ke jaksa. Kejaksaan memanggil Zaid jeung sarwiti. Amankeun Zaid jeung sarwiti heula bahwa manehanana sebagai terdakwa. Manehana terdakwa sebagai pelaku zina. Kudu aya saksi 4, panggil saksina. 4-4 ada dipanggil. Ieu kudu ditanyana saurang-saurang. Siapa kamu? Saya nama Ahmad. Orang mana? Cikupa. Betul kamu melapor bahwa kamu telah menyaksikan perbuatan Zaid dengan sarwiti? Betul. Siapa yang melakukan zina? Zaid dan sarwiti. Dipanggil saksi kedua. Siapa kamu nama? Muhammad. Yang tadi Ahmad. Ini Muhammad. Kok hampir akur? Tetangga, Pak. Iya. Bapak Muhammad? Ya. Betul kamu telah melapor bahwa ada warga yang melakukan zina? Betul. Siapa namanya? Zaid, Pak. Yang kedua, sarwiti. Beres. 3, Soleh, masuk. Siapa kamu nama? Soleh, Pak. Betul kamu melapor bahwa salah satu warga telah melakukan zina? Betul. Siapa namanya? Zaid. Perempuannya? Sarwiti. Betul. 3, 4, silih kamu. Siapa nama? Saya Masluh. Masluh? Iya. Tadi Soleh. Ini Masluh. Ini kakak adik apa bukan? Bukan, Pak. Rekanan, Pak. Masluh? Iya. Betul kamu melapor? Betul. Yang dilaporkan adalah kasus perzinahan. Betul. Siapa yang zina? Zaid, Pak. Dengan siapa? Dengan sarwiti. Akur tak? Tanya hiji-hiji. Aku. Pertanyaan kedua. Ulah wakat dihat, ulah wakat diranja malah. Rapi. Masya Allah kan. Bisi kesalahan.
Nomor kedua kudu ngajelaskeun tentang praktek zinahna kaifiatna. Anggilei nu tilu di kamarna misa-misa. Ahmad masuk. Pertanyaan pertama, bawa laporan kamu telah diterima dan dilaksanakan integrasi bahwa kamu ini telah melaporkan yang melakukan zina yang bernama Zaid dan Sarwiti, empat-empatnya sama, bisa diterima. Pertanyaan kedua, kamu sebagai saksi menyaksikan perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Nah, bagaimana caranya? Duduk apa berdiri? Apa nangkuban perahu? Ayo kudu dijelasin. Ceki Zaid, Pak, saya telah melihat langsung, Pak, perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Jangan macam-macam kamu. Siapa tahu dia cuma pelukan saja. Kalau pelukan kan bukan zina, itu cuma sekedar pelukan. Siapa tahu barangnya itu cuma disempilkan di paha. Aduh, aing jadi jaksa puyeng ya. Kalau ada laki-laki karena dia itu serangan, tidak tahan, maka untuk melakukan zina dia masih ada batas-batas, tapi dia sempilin. Cak Ahmad, itu sempilin apa? Itu bahasa jaksa, lu gak boleh tahu. Aduh, jaksanya campur-campur jaksa. Nah, kan itu kan bukan pada tempatnya, cuma digosrok-gosrokin gitu. Itu bukan zina. Nah, ini saya mau tanya, apakah cuma sekedar pelukan? Apakah memang cuma sekedar disempilin itu di pahanya? Hah? Bagaimana? Enggak, Pak, saya tahu muka celananya, Pak. Waduh. Terus saya tahu ngejegangnya, Pak. Aduh ya, Ahmad Pohara yang dia deh, Bapak. Terus langsung dia dipeluk dulu, kemudian dibaringkan. Wow. Terus Zaidnya naik di atas, Pak. Kamu di sebelah mana? Saya di belakang. Aduh. Jadi kamu tahu ngelihat itu masuknya benda-benda antik tuh. Tahu, Pak, saya tahu benda itu masuk kalau mau diibaratkan persis seperti benang masuknya ke lubang jarum. Wih, pohara kamu. Apa itu pohara, Pak? Jadi jelas. Nah, ya sudah, masuk kamar. Muhammad, keluar. Kamu telah melaporkan bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Tadi setelah kamu diinterogasi pertama telah diterima, yang kedua praktek zinanya kamu tahu? Wah, sangat tahu, Pak. Jangan dikira jangan main-main. Ini nanti kalau tidak terjadi, hukum akan kembali kepada kamu. Siapa? Nah, mulainya pertama bagaimana? Celananya dibukain, Pak. Buka sendiri apa bukaan? Kayaknya sendiri-sendiri, Pak, buka. Terus pelukan, Pak. Terus dia nangkarak, Pak. Apa itu nangkarak? Saya nggak paham. Emang Bapak orang mana? Saya orang Batak. Jadi nggak paham nangkarak. Ibu apa nangkarak?
Nangkarak itu berbaring, Pak. Oh iya. Terus Zaid naik di atas. Kamu sebelah mana? Saya di belakang. Pengen nggak? Hampir, Pak. Tapi saya kan ngaji terus tiap minggu, Pak. Oh, jadi ada batasan, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau dengan yang jelek-jelek saya kagak, Pak. Terus kamu ngelihat? Sangat ngelihat, Pak. Masuknya penis terhadap apa, Pak? Pokoknya terhadap lah. Bingungin eta ge, jaksa ge nyebut eta naon eta. Pak, maksudnya penis kan udah jelas tuh. Zakar, itu masuk ke apa, Pak? Lu yang tahu. Apa itu, Pak, maksudnya? Itu saya harus jelas dulu pertanyaan. Memek. Ayo guys, kudu bantu ngutang ngaji pikir mah kos kitu da doa puyeng. Ngaji pikir teh kos kitu hese tah. Ayo teh dijelaskeun pan besi ka dubur. Ye. Ulah diperpanjang memek itu abang bener-bener. Eta gaji pikir teh kos gitu. Eta hese. Jadi hakim kudu jelas-jelasan. Nanya aku udah jelas. Jadi kamu ngelihat. Bagaimana ngelihatnya? Percis seperti itu benang dimasukkan ke liang jarum. Terus ya digitu-gituin, Pak. Ya udah cukup. Masuk lagi kamu kamar, masuk kamar. Soleh, masuk. Keluar Soleh. Kamu telah melapor bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Aku tanya namanya Zaid dan Sarwiti. Telah aku terima pertanyaan pertama, kamu lulus. Pertanyaan kedua, praktek zinanya. Kamu tahu? Tahu, Pak. Bagaimana caranya? Awas, ini jangan main-main. Jangan cuma karena pelukan saja kemudian kamu lapor bahwa dia zina. Itu tidak boleh. Dan jangan kamu sangka bahwa ini cuma nyelipin doang. Siapa tahu itu penisnya cuma diselipin saja di paha. Lantas kamu anggap bahwa itu zina. Ini jangan main-main. Waduh, orang Batak ya, jaksana. Ya, tidak, Pak. Saya melihat langsung, Pak. Praktekkan bagaimana? Ceritakan tentang prakteknya. Mulanya dia buka celana, Pak. Terus dia celentang, Pak. Bercelentang, berbaring, terus jahitnya naik, Pak. Setelah naik dia lakukan. Berada di mana kamu saat itu? Belakang, Pak. Jadi saya langsung melihat persis, Pak. Langsung masuknya persis. Setelah selesai kamu tidak ikut? Tidak, Pak. Kepengen? Ada di rumah, Pak. Udah. Jadi boleh sembarangan. Itu sembarangan langsung diterima. Sebab iya kan urusan ranjam, Pak. Kan? Tetap kudu teliti. Selamat. Yang keempat terakhir. Mas Lo. Tanya seperti tadi. Setelah akur opat-opatan anak berarti bisa diterima. Cukup? Pertanyaan terakhir. Ini yang ketiga. Untuk menyatakan yang ketiga satu-satu. Ahmad. Ya, Pak. Kamu melapor bahwa yang zina bernama Zaid dan Sarwiti. Betul. Yang kedua, kamu telah melihat langsung praktek zinanya. Betul. Yang ketiga, harus menyatakan tempat perzinahannya di mana. Katakan kudu jelas. Aman. Ya. Kamu melihat praktek perzinahan Zaid dan Sarwiti. Betul. Di mana tempatnya? Citra, Pak.
Citra itu di mana? Bapak ketinggalan zaman, Pak. Nggak tahu Citra, Bapak. Cikupa. Nanti akan ada tsunami, Pak, besar-besaran di situ. Cek ulang Cikupa, waduh. Di Cikupanya di mana, Pak? Nah, Bapak masuk pintu gerbang, ntar di sono ada bundaran, lewat belok kiri, terus sebelah kanan di situ ada empang-empangan, Pak. Di situ ada angsa-angsaan, Pak, di situ. Ya, nah masuk ke situ. Nah, saya waktu itu ada di situ. Zaid dan Sarwiti pun naik angsa. Ternyata mungkin Sarwiti dianggap angsa, Pak. Dibawa ke atas, sebelah sana itu kan sepi, Pak. Nggak ada satpam, nggak ada, Pak. Terus keluar, molos dia, Pak. Molos apa itu molos? Ngoncor, Pak. Ngoncor, molos sama tuh. Keluar, Pak. Nah, terus dibawa, terus ke sono 1, 2, 3 perumahan. Nah, di situ kan ada perumahan kosong, Pak. Nah, di situ saya ikutin, Pak. Disitulah. Oh iya, sudah. Nah, masuk. Muhammad, keluar kamu. Ya, Pak. Pertanyaan pertama ditanya, yang zina siapa? Namanya Zaid dan Sarwiti. Telah diterima. Yang kedua, prakteknya telah diterima. Yang ketiga, tempat perzinaan di mana, Pak? Di mana itu? Man? Di Citra, Pak. Citra? Iya. Di mana itu Citra? Ya, Bapak nggak tahu Citra ya. Udah, nanti sama saya main sono. Banyak yang rambutnya merah, Pak, di sono di Citra. Tukang jagung ada di situ. Sate ada, Pak, di situ. Tukang jagung berikut yang tukang jagungnya bisa dibeli, Pak, di situ. Wah, bisa dibeli. Nah, terus di situ ada tempat main, Pak. Di situ ada apa namanya, kolam buat anak-anak. Tapi yang orang tua juga banyak. Waktu itu Zaid dan Sarwiti juga naik angsa-angsaan. Kemudian dia naik ke atas, terus moncor ya, kelolos. Moncor, iya. Terus keluar, dia tuh ada rumah situ 1, 2, 3. Nah, keempatnya situ ada rumah kosong. Nah, di situ aku bener berarti didinya. Nah, Soleh Maslu ditanya sama jawaban nu opat-opatana ketika ditanya nanya nasa urang akur karak disahkan. Karak saksi yang 4 telah diterima. Setelah ditanya satu-satu sama jawabannya, maka penyaksian 4 orang yang bernama Ahmad, Muhammad, Soleh, dan Masluh telah diterima. Dengan diterimanya saksi, maka Zaid dan Sarwiti jelas dia telah melakukan zina. Maka setelah dia jelas melakukan zina, ditanya muson apa gue yang muson. Setelah diinterogasi, Zaid pernah kawin? Pernah. Sarwiti pernah kawin? Pernah. Dengan pernah kawinnya yang kawin halal, maka yang kawin sah, maka Zaid dan Sarwiti telah melakukan zina muson setelah disaksikan oleh 4 saksi yang sama. Dengan demikian hukum akan dilaksanakan, hukum ranjam. Kakara kos gitu. Ente sambarangan main runjam ranjam. Nah, andai kata saksi yang 4 setelah ditanya yang 3 sama, yang 1 berbeda, tidak boleh dihukumi langsung. Saurang mah berbeda, tuh bisa. Opat kudu aku. Andai kata yang 4 namanya sama Zaid dan Sarwiti, yang kedua pertanyaan yang kedua sama, prakteknya sama, yang ketiga tentang tempat. Andai kata Ahmad Muhammad menyatakan perlakuan zina di Citra, setelah ditanya Soleh dan Masluh, begitu ditanya ternyata dia melakukan perzinahannya di BSD, berbeda. Ini tidak bisa diterima. Hukum teh menang sambarangan emang kumaha. Masya Allah.
secara rinci nu opat ditanya secara rinci detil spesifikna supaya jelas sebab hukum nu bakal ditibakeunana ranjang atau had kan lain main-main nu mereka hiji mereka dua ikrarin marratan wa yazbutu tetap zina biikrarin marratan dengan ngaku walaupun sekali akuat cukup. Zaid jeung Sarwiti ngaku ngalaksanakeun zina. Zaid pengakuanana bisa diterima merah walaupun hanya satu kali. Dengan pengakuan zina tersebut maka Zaid dikenakan sanksi hukum zina. Tanya muson apa gue yang muson? Ketika muson ranjam sampai payah. Ketika gue muson 100 jilid dengan pengakuan. Masya Allah. Mentak orang di negara orang gua di perzinahan pohara jasa khawatir jasa. Wah. Ya wewe dikawin Sarwiti hamil dikawin Kuki Zaid Rene 2 bulan setelah Rene 2 bulan terus we dikawin Kuki Zaid Ki Zaid rada pulunga-polongo maksudna dongeng-dongeng ti batur cenah marawanan hese aing mah hese ngadatang burubus bae itu keharti yang macam kita itu maha takur jeung dongeng-dongeng baheula tanya wit mana batur mengadenge marawanan teh jahara rese tapi pan ieu mah brus-brus bae ini kayak ngomong ke bapak jika ada ngomongnya penasaran meureun jauh cek Sarwiti di akhir zaman maka parawan teh loba anu leungit di antarana pandina kitabna ge coba dengekeun ku kakak ai mingguan. Waduh. Hebat eta. Bisa be aku sadal sepeda. Bisa, Bang. Bener. Aya awewe belajar sepeda, ai baheula mah pan ngolong doang. Awewe mah kukakukunan gitu ngaranna ku bapana ge geus ai belajar sepeda ngolong bae ulah datang ka Batang ulah. Ngomong kasadal mah ulah baheula ada tangkang ngolong doang teh baheula awewe mah mun lalaki mah biasa miti ngolong terus batang sadel baheula mah jadi aya tahapan-tahapan belajar sepeda teh ngolong sebab sepeda batangan ngolong doang kebel ngolong bae ge eta baheula eta sepeda leutik pan ih, Masya Allah. Nah, wari makan jelema teh datang langsung bae naik sepeda. Awewe, wari belajar sepeda, aju belajarna langsung ka sadel. Pan sadel teh rada nonggeng. Aju aya huluan pan sadel. Sadel sepeda aya huluan, kok mun sadel kulit mah. Huluna pan heuras. Ajunya naik sepeda pan didinya, di sadel. Itu kebal-kebal mapan rada getek beureun eta leungit tah kaparawanan ku sadel nu untung mah sadel aduh jadi bercinta jeung sadel sepeda leungit bener ieu mah dina kitab Fathul Muin leungit ku sebab sadel sepeda tuh nomor kedua kaparawanan teh leungit ku sebab loncat tinggi teh kapan eta teh sat ngajegang sat berewek leungit kaparawanan mentek kolot baheula mah kurapi amat ngadidik ka anak teh di mana-mana anak parawana diukna sila dicarekan sia diuk sila ipet diukna ipet diuk ipet teh okos diuk tahiyat akhir tah eta ipet ngaranna
si mun nu jaraho zaman kuari mah rese Kalau baheula mah ulah sila sia. tuh ipet atau emok Kayak kunta ipet. tuh jadi diukna ipet jadi suku katuhu nindihan suku kenja eta diuk awewe kuari nu ipet-ipetan gitu majegang los deus make calana henteu deui karasa-karasa geus dirongrong eta no ngarangar laleur sekjan laleur loba amat horeng ada bobogaanana calangat Aduh, Masya Allah. Awe zaman ayeuna mah sekarang itu. Allah karim eueuh nu ipet-ipet sila hayu bae didikan kolot baheula kula mah ngadengekeun jasa mailot baheula ibu baheula lamun dieu kipat ulah sok sila eta rapih jasa nomor kadua ulah sok kadar cau awe mah ulah sok kadar cau ulah Dicarekan kadal cau teh ulah. kunaon eta ngaleugitkeun ka parawanan awewe mah eta rang ayeuna parawan mah ngadar tongtolang mantak baheula mah tongtolang geus di parawanana geus saminggu teh geus eta tongtolang sawata baheula parawan baheula mah iya tuh dititah ge kos kitu gori-gori bae du kos kadari itu bae Ih bangsa cawu teu meunang, bangsa apal teu meunang, jeruk teu meunang, keur mah eueuh deui baheula mah. Eueuh tah di kadara tongtolang. Masyaallah. Ieu keur carita rapihna ngadidik kolot baheula. Kuari eueuh kos kitu kuari. Wah, makanan naon bae terus bae, diuk deuk kumaha ge terus bae. Jago baheula mangadidik ka anak teh akhlak terapi, masya Allah, keluar teu make tiung be, sarekan. Keluar sia, ka warung, tiung, pakai tiung, rapi, baheula mah, ya Allah, kuari mah urang mah tiung mah make ngan di dieu, sampai ke pan ai tiung teh jang nutupan bu, iwan teh, ala India he. Tiung mau gua baik mau bualade tapi lain dipakai nutupan aurat eta India itu bakos gitu nah ieu mah ikrar Zaid jeung Sarwiti ngaku nah kuari eta Zaid kawin ka Sarwiti padahal Sarwiti hamil 2 bulan berarti begitu kawin 2 bulan ya keur hamilna katilu kaopat kalima kagana katujuh berarti 7 bulan tinikah langsung lahir ulah 7 bulan genep bulan sebab keur nikah 2 bulan tambah 4 bulan jadi genep bulan lahir eta geus bisa diterima bapakna tetep nyana lamun kuku Sarwitina tegep tidak ngaku bahwa nyana teu zina dengan ikrar tidak zina Sarwiti begitu 7 bulan genep bulan lahir nah ieu tetep diakukeun ka bapana geus hukum ka dituna terus bae beuna mana awewe anakna ke nikah banyana nu ngawalian tuh engke lamun maot bapakna nyana ngawaris ulah hese-hese teu bakos kitu tetapi lamun ieu Sarwiti teh geus 2 bulan kemudian nyana ngaku bahwa nyana telah hamil atuh teu beunang diakukeun ka salakina berarti anak zina kabelah dituna kudu dihukuman teh keun di Indonesia mah jauh hukum tapi hati-hati Zaid kawin jeung Sarwitina geus hamil aku nyana geus pernah zina jeung berarti kan lain anak Zaid lahir dek 7 bulan dek 8 bulan dek 9 bulan eta pengakuan Sarwiti bahwa nyana ketika naon gitu ngaranna kawin jeung Zaid geus hamil ulah diakukeun anak Zaid nu bisa diakukeun sote lamun bener-bener Sarwitina tertutup sama sekali teu kulabat zina
diheum ku sorangan bae wajib diakukeun bapana ka Ki Zaid sanajan Ki Zaid popolongoan aja aing asana kieu amat sih aing haju boga anak wae heran aing mah genep bulan tapi kumisan ya anak ieu anak kolot deh ieu mah biasanya aja lahir genep bulan mah tuh primatur jadi mah henteu cek yana teh normal bae malah mah hampir ngajotos ka aing tetap bae aku kan hukum fikih mah kos kitu bae gampang bae anak nawa we walian ketika maot waris eueuh masalah udah adapun dorakana heum bae geus ku Ki Sarwiti tapi lamun geus jelas-jelasannya zina jeung batur 2 bulan atuh lain anak Zaid lahir ulah diwalian wali hakim lain bapana Zaid maot eta teh teu ngawaris masyaallah kuari maki Zaid zina jeung Sarwiti zina Zaidna begitu zina hamil leuleuk geus reneuh beres keluar eta kan lain anak Zaid tapi kan kuari mah eta teh dianggap anak Zaid anak zina sebab naon sebab di luar akad walaupun cai mani Ki Zaid tetep di luar akad nah kulantaran lain anak Ki Zaid mun awewe anakna batal wudu jeung Ki Zaid nu batal ketika batal wudu bisa dikawin Zaid ngawin anak Sarwiti wali hakim itu bisa dikawin eta kalakuan ngana aju kawi aju lahir awewe bisa dikawin jadi Zaid ngawin anak zinahnya anak itu masalah sah takos gitu teh sah masya Allah tak kurang kumaha geus ararang geus kabeh mentak ulah di aku ja bisa dikawin Zaid bisa ngawin anak hasil zinahnya anak masya Allah walina wali hakim sebab bapak geus anak zinah mah teu boga bapak walaupun jelas hasil seorang lelaki Zaid misalna lantaran di luar nikah nyana ngaranna anak jada anak zina geus teu ngawaris lah batal wudu bisa dikawin tapi ka mana mah tetep bae emak itu anak zina mah mama tetep bae emak jadi boga emak teu boga bapak itu eta anak zina teu iqrarin marratan nyana ngaku walaupun sekali tetap bisa diterima dengan diterima ikrarna dihukumi dijatuhi sanksi hukum nyana tinggal kumaha musol apa geus musol rajam geus musol ham walau aqra wallahu a'lam bishawab gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana dieusian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah
sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimah na kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bae kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakal nangguan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin ka nu jore penghinaan mungkin nu timbul tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jeung ka dituna anak incu oh Qabil mah kawinna ka nu jore tah eta kan isin tabil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun ka nu kurang geulis ari Habil dikawinkeun ka nu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge kadengen ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin ka nu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ieu kajeun kumaha lain ti Allah ieu mah kajeun ti abah ieu mah memang abah bangka warah ya mulai eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah
di Cikubaya duaan dan sok nyarekan abah teh. Iya. Masya Allah. Mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima Ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam. Anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil. Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklim. Instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah mung kajian kukumaha tetep kula mah sakali mung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya. Mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh. Saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Henteu tanggeus mulai henteu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil. Ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang. Ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus ta eta isin gengsi ieu gengsi. Urang mah panturunan sorga. Oh, moal aing cenah. Moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah. Ajeun geus kieu kumaha? Kajian kukumaha ge urang pokona pas ini bae heula. Tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing. Asal kapanggih wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana. Qabil mah kakakna Habil adina. Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh. Tah, kuari mah diinstruksikan kieu. Ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban. Lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah, maka engke aya tandana. Mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah, sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah, taqarrub ka Gusti Allah. Sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna. Ieu tuturkeun Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah. Moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa. Adina kabeneran nurut kakana kurang nurut. Datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati ditunda eta. Ya Allah, eta kos kitu. Nyieun korban kuari mah. Nyieun korban. Naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil? Ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo. Gerak kumpulkeun. Maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah. Cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana. Engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit. Seuneu. Set engke ngalahap anu ditarima. Mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu. Dilentam seuneu. Lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak bos ini kitu bae. Oke, cek nyana jadi geus. Ya, dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian. Du dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjorena. Nu dek dikorbankeun teh. Lamun gandrung anu geus pangjorena. Korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta. Jore ari Habil mah begitu dikorban teh wow
neangan umben wang gede aja nu wang bagusna di pantian ku cenah ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu wang gede da wang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pang jorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba omong ya Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieulah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu mentak tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u
patukubbila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan aing bakal ngabunuh sia bunuh si aku aing cek Habil kola 5 kok main bunuh-bunuh baik emang aya naon mana kurban mana yang diterima kurban aing henteu atuh teh urusan Gusti Allah tamah cek Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka la imbasatta iyadaka ma la in basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah la in basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring mah moal kudu males uluran tangan kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ta eta dibantak al-qatil wa maqtul pindah
Habil mah maksud ngabunuh kulantaran maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mah sakadaranna nasehatan doang siang ngomong ke situ balang nasehatan sakadaran wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha nya can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung kliak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus pae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep ku nyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan
mana ting luar biasa sedih nak kobil harita nek minta tulung ka mana ngan sakit kitu na jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku dedeuh jeung nyaah dedeuh jeung nyaah dipanggul tok ka masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran dedeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba